أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والله أعلم بمراده وكل متفسر محمد لهم kedue kaum akharu haulin nas yatawa kedue manusia ngucap ing lafaz yang malu pada ngaramal sira kabeh masyitu ming barang kang kersa sira kabeh ing Fasayallahu maka besok bakal ningali sapa amalakum min amal sira kabeh wa rasul lan rasul Allah wal mu'minun lan wong kang mukmin kabeh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil ba'si kalawan den tangiakeun saking kubur ila alimil ghaib maring zat kang maha uninga ing gaib wasyahadati lan syahadah Allah itu Gusti Allah Yulabbiukum maka bakal nyaritakeun atawa maka bakal malasi Allah ing sira kabeh bima kuntum kalawan barang kang ana sira kabeh ta'maluna iku ngamal sira kabeh kalawan fa yujazikum tegese maka bakal nawalasi Allah ing sira kabeh bi kalawan ma kuntum ta'malun آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah alam bumbi maradi wa akharuna lan utawi kaum kang one kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan muakharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kadue perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yashau kalawan barang kang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibuhu manakalane nyiksa ya Allahum ing akharun yummitahum bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima tobat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah
hakimun turiku kang bijaksana bisonihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir umlan utawi akharun iku salasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada terga kabeh ing dalem sausene rujuun nabi Muratus wiji ki Murarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang putra ki Malik wa Hilal ibn Umayyah lan ki Hilal kang putra ki Umayyah takhallafu dari mangari ya salasa keslan halemumul wa mailan lan condong ila daati maring senang ulan ifaqon ora lan dipakwa la yaqdadulan ora nasasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liane salasa Kifa umruhum magaden kan nagakeun apa perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wengi wa ajizhum nasulan hajarahum nasulan nyingkiran min salasa sepamanusiatan nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam turun kenapa tobat salasa ba'du in dalam sausini wukifa malah dan turun kenapa terima tobat ya salasa ing dalam sausini wukifa setelah turun pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirna diterima pengakuan dosana yani diterima dosana tuluy titah sedekah cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosa anak bejakeun Muhammad ka arajana atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae masyaallah termasuk urang ye sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususnya ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae ayeuna urang bejakeun kumaha ya ya malu silakan beramal masih sakadaek aja maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acena neuk ibadah bae mangga acena abdi mah neuk main koprok bae hegae acena abdi mah neuk nonton TV bae los acena abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia los ieu malu masih itu ayo geura masalah jasa dia teu nguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah teu urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah
Allah mengansa kadar ngainstruksikeun ge janjikeun deuk mere surga kan nurut deuk mere neraka kan teu nurut sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan ka Gusti Allah mantak cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa bedakeun ka urang SPT sepatan SPT bejakeun ka wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokokna kabeh bejakeun ieu mah lu sakadaek bisi ente jadi bupati de korupsi bae bejakeun terus bisi ente jadi gubernur haju de korupsi bae terus bisi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae nah enggak terus pentaan ku sia duit jelema ayo bisi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah bisi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokona endek migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah kita bahasa gitu ge ngeri sebenarnya bahasa gitu teh ngeri atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyungsieuna lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri ceng sia ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung lamun aya santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nya lagi jadi mikir kan bani kieu kita neruskeun ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna ceng saya buka pagawean bagus teruskeun bunga kan ya ede anak urang dititah ngakal bae dagang mundur bae segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pagawean sia teruskeun nya ge mikir kolot ubahas ieu kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus ya GSB ya lanjutkan eta sarua kene lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kus kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan ih eta bahasa kitu batak di dieu teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok geura anak urang getol gawena teruskeun ceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah ya urang jadi bos terus deuleu ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dieu sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kage kena tah ka rahmat sialan bah gobloknya terpentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae
Jadi kan jam 7, 8, 9 tadi gawe teh. Di jam 10 geus kieu bae. Dahar teh aja ngopi teh nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae. Korupsi waktunya bae. Haju salat pan. Mantep salat wiridan pan. Bae baca Yasin 7 balik. Goblok bener. Dek kira adi gawe da ya anak gua. Tapi bosna kade sia-sia. Sia boga pegawaian kos kitu, emang aing teh nyaho. Terus kan. Bahasa teruskan kan nu tadi terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing kita terus berarti kanyahoan ieu asal aing dipecat ka dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha anu narimana ieu madu oh sungkunan teh kumaha Gusti neruskeunana fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh. Oke. Di dunia keneh. Ieu ancaman ieu. Sekaligus targhibun azim. Silakeun deuk beramal kumaha bae ge. Ibadah nu bagus teruskeun. Fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Malu mas itu silakan pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah teuting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus baik bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah peutingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit siapa sariri bae jamureun kridan ngeridit kabeh. Dah, ngeridit nih motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain ngeriditna, kredit masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atawa teu nerima cash, kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba. Nah kuari tinggal ditanya aya eueuh anu akur ta misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana bola ngomong langsung mah kredit haram kita kudu dibahas deh jak geus ke dieu ya aya kiai nu kakarak ngadenge diuji sambarangan bae ngeridit haram. Deh, tama meureunanan teu ngaji kitab. Sungut siana apa yang disoekeun. Tungtung 5.000. Hai ngaji ulah datang di tengah bae, tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Teh, eta kucing haramkeun kredit. Emang geus dibahas teh dieu. Nyaho ya sarwana. Pantaukeun murid kos kitu ya. Atuh kan istiqomah nanyakeun itu jika haramkan kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina nah ya jelema kredit setahun 2 tahun bakal fasayyarallahu amalakum katembong geura balukar siksaan ti Gusti Allah jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayyarallahu amalakum jelema judi fasayyarallahu amalakum jehe korupsi fasayarallahu amalakum bakal ditembongkeun di dunia keneh
Ibu urang sararea anu gajanten pernah jantan gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren kene eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur kene hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana cakna goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tahu kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten jakena sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu sopan padahal nolak beda jeung orang Tangerang atau orang Karawang Bekasi sama sapagodo sarua mun aya anu ka awet teh dicintakan neng deh cinta jangan bae saejeun sih emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan moal wakal lanan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo budak Tangerang makan kos kitu ih bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan geus emang ngeunaheun kos gitu kan di teu ahli ulah awaka eulanan orang dawa kidak eulanan ulah awaka eulanan mak urang mah eulanan nya eulanan atuh pan atuh kulantaran emang nagarana tuh biasa tapi kan di Bandung mah lain apunten sanes teu nampi sanes tapi ya mah henteu we heulanan bilih badan miliaran sanes mah teu mangga wae heulana abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah sadaerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balik masantren penjara sumuhun loba-loba deui loba-loba eta teh keurang pasayarallahu amalakum ye imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalakum sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta nah kotok-kotok menang tah bayar kotok-kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok-kotok nah beak jeuna geus deuleu beak ke duit aing cak bandar ye kotok-kotok menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500 ieu na geus beak tinggal 50.000 atuh pan kumaha tah ye sama we di balang ngeusan cak cenah teh tolong bandar koprok tah di mana ge kos kitu ya modal lagi nya namanya 1 juta ye atuh siapan bandar koprok nage ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit teh nya mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha gitu Masya Allah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah ge bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocok-kocok aya borongan kocok-kocok aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul moal kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha je gantung diri bisa ujianan
nukolot menta, nuka dua menta, nuka tilu menta. Nanti dulu udah ngutang aja di warung. Ntar nih belum ada proyek, ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya? Ntar suami saya belum ada proyek, nanya deh kan ke suami belum ada proyek, pandahar mah udah terus. Mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat aing mah ngemper etis tante. Mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger teh bobogaan ge seger teh atuh bade bobogaan teh seger ngan sok doang majikan 2 pugu tilok digarap-garap lalaki tolol sama kos kitu pugu pamajikan minta cai di ku dan pamajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah lu loba omong pancena 2 pemajikan 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu geus hudang-hudang cenah kiai sacenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan nah ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar naon kitu ngaranna di luar kelayakan fasayarallahu amalakum deulekeun tungtung deulekeun Allah bakal nembongkeun jelema ibadah pasarallahu malakum jelema nyin pondok pesantren salafiyah engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha kaikhlasanna pasarallahu amalakum deui tungtungna jelema nyin yayasan awas deulekeun pasarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarallahu amalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudahan gitu ya itu korupsi ban itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi pasarallahu amalakum pokoknya mah naon bae naon pasarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lebut santri geus kieu bae lebut amatnya lebut amat pas ini tah si santri teh tinggi urang garap yuk ayo siap tah geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik geus tah mah kosa kadang manyatkeun kuya naek nu saurang ngadahar gana ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun teh harus turun yana beres pondok yana ngadaharan aman kan masya Allah kiai bari doi cekeun geus kitu bae husnuzon santri teh menang 2 poe kan loba keneh nyokot teh yuk ayo nyokot teh sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuhan saha sih ya aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua jeung tae keneh kadenge ku kiaina ditempok kan kadenya tempok ai tempok nu ieu nungguan dihandapkeun heula ka kiai lumpatna berebet bae kan langsung di jero kamar kieu wah aing kajawan beungeut tante cekeun teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cak santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cekeun cek nu geus cak santrina depan sorana beda sorana lain hujanna digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon deui mah barang di dieu asana kiai ka jeung mana ditelak-telak nya bener ieu tidak turun jangan di luhur bae digerok ke duke cukup jang geus geura turun jang waduh bener waduh kiamat ceuk kajawan turun jang mesti ragak moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang teh mung kadele beungeut
Embung turun kan embung kadala banget. Aduh tapi kiai hebat tuh ya. Geus atuh cenah mama ka jero bae heula. Kitu atuh gitu. Turunnya lompat ke kamar. Babaturan keur kieu bae. Nya lagi guprak bae ka dieu. Rambutan ditinggalkeun. Sakarung rambutan. Atuh babaturan geus gas. Ieu teu ngomong itu teu ngomong. Itu jadi nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan. Atuh ngabejaan kumaha aja ada di luhur. Geus berarti urang kumaha cek nya isukan. Udah apa datang bae ka kiai. Maulah. Mangkonan atuh nya teu jauheun ka beungeut urang ieu. Tuh kiai menyahon jeung kumaha ge suara urang tingkah urang moal cek nu teh lah teh. Ulah isin urang jeung kumaha. Isin kajeun kumaha ge ulah nyana pan peuting kajeun kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang. Ulah lah. Nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah. Kan cak aing ge kanyahoan kan. Cak aing ge kanyahoan digerokeun ku kiai teh. Ka dieu jang cepet. Waduh. Datang jadi baju merungkut-merungkut. Duaan hampura cenah kiai mantu kajeun kumaha. Lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh. Oh masalah mama emang musuh ayah di ala ieu. Sok atuh bisa ngalah mah ngalah ka luhur, engke ujang besi hayang menyokot. Eta kos kitu teh. Ieu malu masih. Dititah ge penteungeunahkeun kana hatena. Aduh, sakit ai puyang ieu. Ai teu daek pan urang kumaha, ai daek pan atuh kumaha. Ayo keur daek-daek oge kan naek nyana dua anu hiji. Cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh jalan teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan pado ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadi di kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing hebat amat teh sagana kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajeun kumaha ge ajib cek nya ku hebat-hebat teuing ye tah tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atupan ucing mah ka beurit musuh sedengkeun beuritna anu layak di dahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek nya hebat teh tah geuningan sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya nana gitu. Atuh ngudag-ngudag berit di dinya. Pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajeun kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai, pasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos, pasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Serot atuh tuh lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauheun be batur. Pasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Pasayarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajeun kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dek dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa, aya naon si di dinya. Nu mantak dibere angin, aya naon si di dinya.
nu mantek dibere banjir aya naon si didinya fasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat fasayarallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh inalo basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai mah kan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara ra rusak sabaraha puluh imah kentengna rareuweuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan setik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang sia mah goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cekna tah ieu horeganan markasna di dinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ tetep bae geus dibasmi tahun kamari datang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge bahaya siap masyarakat dininya ge geus ieu teh ya adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya saha babaraha bangunan dibeuleum ku masyarakat geus aman datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipasayarallahu amalak baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh kos peuting bae isi aya naon mobil di arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu negara lampu nah sapoe dua poe sekian hari kajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum jeung imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat ka ditu nempok nu ngarubu bener tah atuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjek-genjek kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak di basdi dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kuda sa mobil ada yang dongeng aya kanu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu aku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal
tungtung maka baut mereka bawa kabeh jeung nun teu ge. Nah, tsunami Aceh. Atuh geus pada maklum dirinya mah. Jaba gembong. Kitu judi teh di dinya, gembong narkoba di dinya. Anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya. Lain teh dicaritaan ku kiai teh. Kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae. Tetapi kan terus bae deui nyana. Tsunamikeun. Beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh. Nyalembrung ta ganja. Mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan. Di sisi hau ge ganja jadi sorangan. Di Aceh mah di sisi hau. Ya hau tah. Anu di itu kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di topot di pot. Di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja. Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta. Seperti eta. Lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae. Tsunamikeun deui, gempakeun deui ku Gusti Allah. Masya malu masih itu pas Allah aman. Urang nu perorangan mah geus sering rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku ari geus kararieu takar rasa ku sia. Leg-leg ta renten ku sia. Urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta. Mana tuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haji lamun bebejak haji pendek mah bohongan sia tah. Cak aing ge ulah kos kitu mulai geus. Ya, golok. Aing kasiat teh neuk minta nasihat goblok lain teu nyaho eta teh haram. Tadi ceuli sia ai beheungonam ceuli we hiji. Lain kitu nasehatan ku urang. Kadang-kadang urang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah. Ulah di bongana cak aing ge. Pan nya ge nyaho eta haram. Aju ku urang di bongana-bongana. Disepak bisa punya. Tuh eta pasarallahu amalak. Kecuali kiai. Lamun aya kiai wari ambruk. Lantaran dibangun make duit pemerintah. Tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar. Pondokna bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai. Ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu. Duh padahal mah abdi teh nyaho saperabenten teh duit teu pati bagus. Kan ieu kudu kumaha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aya naon kiai? Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya makanya jadi penerjemah napa jak kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim maha benar Allah. Sesalaman ya. Jadi kumaha tuh ge? Bingung gitu. Ayat ulah sambarangan imalu. Pasayallahu amalakum. Bakal katembong kajen ku kumaha ge? Amal. Urang teh ya. Nu kurang dipigawe. Mah kaca Kangjeng Nabi. Awas. Inna rajulan amila amalan fi sokratin semma. La babalah wala quwwatalah. Tapi kumaha ka dituna? Masyaallah Karim. Lamun bae hiji jelema beramal kana pagawean amal bagus atau goreng beramalna fi sokratin sama di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka idam makan masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna goreng ka tembong bagus gorengna ka idam makana beramal naon bae. Wali beramal di gunung nu nyahoeun, salat sorangan, ibadah sorangan. Lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali.
Ih, ya Karim ya Allah. Bakal kanyahoan ke manusia cakap jeung Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, 2 kali, 3 kali geus kajebegan mah kanyahoan mah. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Ih, pasayarallahu amalak. Jehe, kebal-kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeun ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu mah kan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teh curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, weh gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Gini. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pa, beliin dong, Pa." Cak nu kolot, "Bapak ke mana? Siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Tadi anaknya. Padahal bapaknya nggak segitu. Maksudnya ulah siapa lu ngomong bapak tuh. Iya batakan meli es bareng tuh kan. Nah anak nukolot mah meli berikut pamajikan anak. Kunaon nyana nyuruh tuh. "Pak beliin dong Pak." Gitu kan. Iya cak nukolot ya. Lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajen ku kumaha ge. I'malu basitum fasayyarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pemilu ngajikeun kiai da kadinya. Bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun kunaon atuh padahal bakan gilir saeutik eta teh geus sababaraha taun eta mungkin ka 3 taunna nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae undangan lah tuh kan babari alasanana undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nya naon ieu horenganan dede. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka ngajikeun. Geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan. Oh tuh, maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teh bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we dikadiekeun. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Salam cak anu kolot ya. Nah, iya. Cak anu kolot gitu. Naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kitu anan ih. Urang rumah tangga gitu. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rasaan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon henteu sorban buka. Dibuka ku jana. Teh na dihareup. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah teh eta kan fasayyarallahu amalakum. Kanyahoan we ka nyandung-nyandung. Aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacaritakeun nyandung teu nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Oh masalah jeung moal nyahoeun lu jelema. Geus atuh. Biasa teh hajat atuh pan teu nyahoeun. Saha itu kan hajat mah. Nges, ada datang.
kebenaran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dia terus ka imah kakana kan. Atuh panjana tak ka hajina ka dinya. Imah kakana ngobrol-ngobrol sakedeung, lantaran hajat, gegeraan bae datang kan ka imah deui, aya meureun setengah jam malah nyana ngaleungit. Ngaju ka dinya deui. Barang di dieu kudu kolot teh. Sendalna sabelah lain sabelah. Sendalna nu hiji sendal awewe. Emang nu nyandu mah kitu. Delok boga rarasaan tolol. Langsung dicekel we kaji, sadar teu kaji. Emang kudu naon? Sadar teu sih kaji. Mantes di mana ka haji? Jadi ka mana cek jadi ih. Atuh keur hajat ieu atuh mah ka mana? Henteu sadar teu ka haji. Emang aya naon sih? Coba tungkul sakedeung. Sia kain tah tungkul heula sakedeung. Sendal akur henteu. Eta beunang ti mana ka haji. Beunang ti mana sendal jadi beda kos gitu. Ayo. Atuh pan keur hajat, pan nya ditungtun ku nu kolot. Tas di mana? Tas di mana? Eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Teu aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtun mah lain nongton panganten, nongtonnya napan. Nah ieu la imalu asyarallahu amalak. Tungtungna kajen ku kumaha ge. Sahebat-hebatna bae starasi moal ka ambeul pais daging hayam. Tarasi bae. Awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh. Samping ngecap gajah putih deh. Kokoh putih, cap gajah putih, kopiah putih, sorban putih. Hebat padahal di benak hati nama aya racun. Di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan. Di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan. Di benak hati nama ieu teh kropos. Putih tinggal putih bajuna, putih tinggal putih sampingna, putih tinggal putih sorbanna, putih tinggal putih kopeahna, putih tinggal putih sendalna, tiluhur tepi ka haam da putih kabeh. Tapi di dieuna geuneuk pas sayarallahu amalakum bakal katembong. Bakal katembong ajen gugung mah ge. Ieu lain cak sasacak Allah. Urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah ya amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasyarallahu amalakum bakal katembong bae, ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lah seuri sia boga pagawean naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur carita bagus, ieu mah jore meureunnya. Kajahoan wae kajen ku wae jero hate. Emang teu kanya pasayarallahu amal. Sabulan urang bisa, 2 bulan urang bisa, katiluna mah masyaallah. Jelema ye. Anu ngabobodo diri, jelema nu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus segala dibagus, padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasyarallahu amalakum. Sabulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak bahkan lain disepak deh penalti. Lain disepak deh ya, disepak bangsa kada disoer doang ieu penalti ceger beres geus. Tuh kan. Emas kanyahoan aslina resep. Perak kanyahoan aslina resep. Mutiara kanyahoan aslina resep. Tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti. 12 pas. Geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae. Fasyarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna fasyarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat. Zohirna terjata, zohir ngawadahan anu hebat di jero batin horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun fasyarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema
dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan malah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anu nyana hebatnya Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pas sayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu mas itu pas sayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing disumputkan bakal kanyahoan ya berarti kan ayat targib resep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarentet waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak banding per-peran bae kan nu kolot lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng iraha teu ngizinan aya ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih ih aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bacakna teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh aya jahe ho oke kan ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke koleng izinan orengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung nek naon tuh nyandung sagala lah geus lamun dek nyandung nu jauh Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sinu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan ja mukminun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae Nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu a'lam bissawab.